kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Tak ayeuna orang rada kajero saeutik cek tadi kabar gembira teh ditepikeunana ka saha ka jalma-jalma anu sobar. Nu kumaha aya jalma anu sobar nyaeta alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyaeta jalma anu nalika terjadi musibah ka dirina manehna ngucapkeun kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un anu diucapkeun eta teh lamun mangsemet diucapkeun kitu hungkul mah karek nepi kana simbol atawa karek nepi kana perlambang. Can nepi kana barangna, can nepi kana gawena. Perlambang tina naon? Sebagian diantarana nyaeta perlambang tina kamanunggalan. Nyaeta manunggalna antara anjeun salaku hamba jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala salaku pangeran. Tapi manunggalna teh lain manunggal secara baliah, lain manunggal secara nuraniah jeung lain manunggal secara kamilah. Manunggalna teh nyaeta manunggal secara falsafah. Artina anjeun disebut manunggal jeung pangeran lamun anjeun tidak menghendaki kecuali naon anu dikehendaki ku pangeran. Contoh misalnya pangeran menghendaki terjadi ka diri anjeun hiji musibah. Nalika eta musibah anu dikehendaki ku pangeran terjadi ka diri anjeun, tuluy anjeun teu panuju kana eta kehendak pangeran, mangka nganung harti anjeun teh can manunggal jeung pangeran. Eta lamun dipersempit dina urusan musibah. Nya kitu deui dina urusan anu sojena saperti dina bab ikhtiar. Misalna ujang teh dagang, ari hasil dagang teh para angger, kadang-kadang hasilna teh rugi, kadang-kadang hasilna teh untung. Ayeuna naon rusiahna atawa naon sababna eta perkara saperti karugian jeung kauntungan teh bisa terjadi ka diri anjeun. Sabab geus jadi nyaeta geus jadi papasten anu berlaku ka diri anjeun. Nya kitu deui lamun diperluas ka langit, ka bumi, ka sawarga, ka neraka jeung pangisina nyaeta ka alam semesta,
mun diibaratkeun mah eta teh ibarat kerajaan. Jadi langit bumi neraka sawarga jeung pangusina tegasna sadaya alam teh eta lir ibarat kerajaan, nyaeta kerajaan Gusti Allah. Ayeuna pikiran ku ujang maha aya di kerajaan Gusti Allah perkara anu terjadi di luar kehendakna Gusti Allah. Teu aya. Naon artina? Artina mawujudna sadaya alam jeung sakabeh perkara, sakabeh urusan, sakabeh kajadian anu lumangsung di sadaya alam eta teh wujud tina naon? Di antarana nyaeta wujud tina kehendakna Gusti Allah. Ayeuna balik deui ka diri anjeun. Mawujudnya perkara-perkara anu terjadi ka diri anjeun saperti nikmat, saperti bala, saperti untung, saperti rugi, saperti sehat, saperti gering jeung sajabana. Eta teh bisa mawujud seperti itu, bisa terjadi ka diri anjeun atas kehendak anjeun atau atas kehendak Gusti Allah. Atas kehendak Gusti Allah. Naon anu dikehendaki ku Gusti Allah pasti terjadi. Jeung naon anu teu dikehendaki ku Gusti Allah pasti moal terjadi. Talamun anjeun geus nyaho jeung geus sadar ka dinya yen teu aya nu terjadi ka diri anjeun dina kahirupan anjeun di alam dunya melainkan dengan kehendak Gusti Allah, mangka di dinya anjeun tinggal ngagunakeun kamuliaan anjeun salaku manusia. Sabagian tina wujud kamuliaan manusia teh diantarana nyaeta ditemerapanana ku pamilih. Hartina di dinya anjeun tinggal milih. Maha anjeun rek panuju kana eta kehendak Gusti Allah, maha anjeun rek teu panuju kana eta kehendak Gusti Allah. Mun anjeun panuju kana sadaya kehendak Gusti Allah, hartina anjeun tidak menghendaki kecuali naon anu dikehendaki ku Gusti Allah. Eta nganung harti anjeun teh geus manunggal jeung Gusti Allah, nyaeta manunggal sacara kehendak. Cek istilah disebut iradat. Nalika anjeun geus manunggal secara iradat, mangka etalah sabagian tina wujud inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naon cirina? Ciri batinna nyaeta ridho jeung sabar. Ciri dohirna nyaeta iya kana budu wa iya kana nasta'in. Prakanana ari jalma nu geus manunggal mah gerak anggota badanna, dengena, tenjona, angseuna, ucapna, sirna, budina, ciptana, perasaanana, pamilihna dipake nuturkeun kehendak Gustina.
lain dipake nuturkeun kahayang hawa nafsuna. Contoh, di mana terjadi kadiri anjeun musibah, mangka Gusti Allah marentahkeun ka anjeun supaya anjeun ridho jeung sabar. Di mana terjadi kadiri anjeun nikmat, Gusti Allah marentahkeun ka anjeun supaya anjeun ridho jeung syukur. Di mana terjadi kadiri anjeun maksiat, Gusti Allah marentahkeun ka anjeun supaya anjeun bertobat. Jeung di mana terjadi kadiri anjeun kataatan, Gusti Allah marentahkeun ka anjeun supaya anjeun ikhlas jeung bunga. Gitu. Jadi anjeun disebut manunggal secara falsafah, diantarana nyaeta lamun anjeun panuju kana sadaya papasten Gusti Allah jeung kana sadaya parentah Gusti Allah jeung kana sadaya larangan Gusti Allah. Cirina panuju kana papastena di antaranya nyaeta anjeun baik ridho jeung baik sabarna. Cirina anjeun panuju kana parentahna nyaeta anjeun baik kana migawena. Cirina anjeun panuju kana laranganana nyaeta anjeun baik ningkahanana. Tuluy ayeuna mun ditafsirkeun ku tafsir awam, ku penafsiran umum, seperti anu geus jadi kacapangan, misalna asal ti Allah mulang ka Allah. Naon hartina? Di antara hartina nyaeta anjeun kudu bisa balik samemeh balik. Muncul istilah bahasa Sunda disebut muncang nabuh kapuhu. Jadi balik deui kana asalna. Ari ujang geus bisa balik ke asal acan. Eleh ku muncang atau acan majang. Ari ujang geus apa kana asal usul ujang. Cek syariat anjeun teh asal ti indung bapa. Ayeuna emutan ku ujang, ari basa indung ujang keur lajang, bapa ujang keur bujang, harita ujang keur aya di mana? Buka tak kusabab ujang nyebutkeun duka, anggap ujang teh harita teh keur aya di dinya. Tere ayeuna emutan deui ku ujang, basa ujang keur aya di dinya, naha aya dina diri ujang kahayang, naha aya dina diri ujang ka embul, naha aya dina diri ujang ka sieun, naha aya dina diri ujang ka wani, naha aya dina diri ujang ka ngewa, naha aya dina diri ujang ka resep. Duka deui wae.
ya ente masih buka deui bulir gitu mah. Tapi sabab buka deui ayeuna dibejaan heuh. Harita basa ujang keur di dinya mah dina di ujang teh eueuh nu kitu jang. Eueuh ka hayang, eueuh ka embung, eueuh ka sieun, eueuh ka wangi, eueuh ka ngewa, eueuh ka resep. Eta mah nu kitu mah ayana teh sanggeusna ujang aya di dunya. Eta mah ayana teh di dieu di dunya. Nyaeta di antarana diaktifkeunana kunaon anu asup ka awak ujang anu rupana barang-barang dunya. Contohna saperti kadaharan jeung kainuman anu dikonsumsi ku ujang. Tak kudu bisa balik sameme balik teh dieuna ujang kudu bisa balik deui ka dinya. Di dunya mah nu aya teh lain hayang, lain embung, lain sieun, lain wani, lain ngewa jeung sajabana, tapi nikmat nu aya. Ari nikmat di mana ayana? Ayana teh dina rasa batin. Naon artina? Hartina mun ujang geus bisa hirup dina rasa batin anu asli, eta nandakeun ujang teh geus bisa balik samemeh balik. Ta eta teh merupakeun sabagian tina wujud batin tina kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kudu aya wujudna. Ulah ngan saukur simbol hungkul, ulah ngan saukur kacapangan hungkul, ulah ngan saukur lamun ningali nu maot hungkul ngucapkeun kitu teh. Ayeuna kumaha carana sangkan ujang bisa balik deui ka dinya? Carana teh diantarana nyaeta anjeun ulah kapangaruhan ku hawa nafsu, ulah kapangaruhan ku dunya, ulah kapangaruhan ku romantika kahirupan. Kahayang, kasieun, kangewa jeung sajabana eta kaasup hawa nafsu. Harta, tahta, wanita jeung sajabana eta kaasup dunya. Untung, rugi, dihina, dipuji jeung sajabana eta kaasup romantika kahirupan. Artina rek naon wae tina aliyah hawa nafsu, tina aliyah dunya jeung tina romantika kahirupan anu keur disangharepan ku anjeun, mangka sangharepan ku anjeun ku tekad ucap lampah anu manunggal jeung kehendakna Gusti Allah. Ari wujud anu nyata kehendak Gusti Allah di alam dunya diantarana kahiji kodok kodarna, kadua aturan hukumna. Tah kadinya anjeun berpedoman nyaeta kana aturan hukumna Gusti Allah. Eta nu kahiji. Nu kaduana dina sajroning anjeun keur ngangharepan eta sadaya perkara anu datang silih berganti anu ngaruweuhkeun anjeun. Tah ari riweuh teh cukup ngan awak anjeun hungkul. Nyaeta riweuh ku gawe. Sedengkeun ari rasa batin mah ulah ngilu riweuh, ulah pipiliweun sibuk jeung dunya,
tapi palingkeun eta rasa batin anjeun tina gejolak hawa nafsu, tina kasibukan dunia, tina silih bergantinya romantika kahirupan ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ari rasa batin mah erek dimana wae, erek keur kumaha wae, erek keur yang harita naon wae, kudu tetep madep mantep ka Gusti Allah, kudu tetep tawajuh ka Gusti Allah. Ulah ebat kudunya, ulah ebat ku romantika, ulah ebat ku hawa. Lamun teu kitu batin ente teh bakal kapangaruhan, di mana ente kapangaruhan bakal leungit eta rasa kanikmatan. Contoh kapangaruhan ku kahayang, rajin digawe, rajin ibadah teh dumeh aya kahayang, di mana kahayangna teu cumpon jadi males kana gawe, jadi males kana ibadah. Contoh kapangaruhan ku dunya, ari kanu geulis mah, ari kanu beunghar mah, ari ka pejabat mah ente teh sopan santun DP handap asor. Tapi ari kanu teu geulis mah, kanu teu beunghar mah, kanu lain pejabat mah ente teh teu sopan, teu santun, teu DP handap asor. Padahal nu geulis nu teu geulis, nu beunghar nu teu beunghar, nu pejabat nu lain pejabat, eta teh eta keneh kehed. Kabeh ge jajadian Gusti Allah, jajadian Gusti Allah keneh. Kabeh ge kagungan Gusti Allah, kagungan Gusti Allah kene. Contoh kapangaruhan romantika kahirupan, ari keur dagangna rame mah, ari keur dagangna untung mah anjeun teh ngarasa bunga, anjeun teh semangat kana ibadah. Tapi ari keur sepi mah, ari keur rugi mah anjeun teh teu ngarasa bunga, teu sumanget kana ibadah. Padahal untung jeung rugi teh eta keneh. Papasten Gusti Allah, papasten Gusti Allah keneh. Gitu. Jadi ari jalma anu geus bisa balik memeh balik mah hate bersihna, rasa batinna teu kapangaruhan. Boh ku gejolakna hawa nafsu, boh ku aliyah dunya, boh ku romantika kahirupan. Matak eueuh nu maujud dina rasa batin iwati kanikmatan. Nyaeta nikmatna manunggal. Jadi mun ujang hirup hayang karasa nikmat, tah jang kudu bisa balik deui ka dinya. Naon sababna di dinya mah nu aya teh nikmat. Sabab can ditiupkeun. Basa indung anjeun keur lajang, bapa anjeun keur bujang mah anjeun teh can ditiupkeun. Hartina di dinya mah anjeun teh manunggal keneh. Hartina dina mangsa eta teh anjeun teh geus hirup. Nyata hirup dina kamanunggalan. Geus wae eta mah di kadunya bisi kabablasan. Balik dari kadunya jangan ingat hirup teh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.